Mana SIM? Milarian manuk, Pak. Mana SIM? Mohon, milarian manuk, Pak. SIM mana SIM? Mohon, Pak. Milarian manuk. Ah, kutilang kau. Bapak perkutut. Mang Weser sirup, Mang. Mangga kasep, seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya. Tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari saklitmov, cik kadia. Ya Bu, Abi. Kadia bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes Bu, Eropa Wetan, sanes, Polandia. sanes. Nah atuh, eta ngaran maneh Semari saklitmov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari saklitmov. Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji, Mang. Mangga Den. Cing balik atuh, Mang, jualan soto teh. Kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti, aya kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Ya naon Aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timba anjing emerna. Tonggo hujrut Aki, tadi teh jamu sari rapat nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang mangke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sip. Sok, Sip. Sareng naon wae tuangna, Sip. Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 na Sip lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000-an, nah samun teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina deh. Sia kanyahoan ayeuna nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak abi menteu. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk. Mangga nu pada jeruk. Jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sanes asak karbitan ieu mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu. Mangga nu bade tahu Sumedang. Tahu. Dijamin pelem. Jeruk kabita. Hayang pisan. Ningali tahu komo kumerot. Ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jang ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan,
Ngaran kesenian nu hirup di Tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Ya, so. Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger Ya. singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Ya. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan awan coba. Kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Ah, teu apal. Nah, Tardan teh kepanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ah, Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ah, Ari Kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya sorangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, ye urang prajurit ti Indonesia. Kuring apa maraneh jarangkung badag? Cing, serek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu di nu suku urang ngabledug moal. Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu euninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah, atos bu, cing sabar, ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangmayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, kartu kredit, imah, listrik, telepon. Inilah tips jalan-jalan di kota Bandung. Saderek urang luar kota, bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji, pastikeun mobil atanapi kareta anu ditumpakan leres-leres ka Bandung, sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kedua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di bumi batur nu teu kenal. Bisi diusir. Langkung saya mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajungju ka hiji tempat, perhatoskeun jurusan angkot atanapi bus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek ti kopo, bade kadagokeun ngage jurusan Leuwi Panjang Pulo Gadong. Insyaallah moal dugi-dugi. Anu kaopat, upami bade maser acuh ka Ciamplas atanapi factory outlet, tong hilap nyenak artos atanapi kartu kredit, sabab di dinya mah teu aya nu diajukeun. Anu kelima, upami bade jalan-jalan ka BIP, BSM, Ciwok atanapi ka Momo Sajen, tong hilap nganggo acuh, tong ngisinkeun nyalira. Atur nuhun. Di Bandung teh katalah ku tokoh 5A. Sawae gitu. Kahiji AA Gim, kadua AA Tarmana, katilu AA Boxer, kaopat AA Laksana. Ari nu kalima saha? Apanan kuring. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Punten, mese rokok sabatang, Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teuing ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha liter. Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera Pak. Punten ngadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu? Kela atunya orang telepon heula. Halo? Halo? Pak,
nembe pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atau napi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Jang? Loba menang lauk teh. Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah mali dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teh kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teterangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwa teh abdi. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih, alus euy. Turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV pareum? Blep blep blep. Kitunya. Lain. Reup atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, kadiekeun remote urang pareuman TV-na. Tah, gitu sorana TV pareum teh. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Papa ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Yaudah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Papa teh ngomong apa sama si Bibi. Sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Pak 5.000-nya. Iya, si Papa teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang, Mang nyukeun acis Mang hoyong jajan. Awas Udin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit, minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Pomo duit gede apaan receh wae teu boga. Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Rada sehat maksudnya? Lain, beuki ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Mulih di mana, Neng? Kalaresan mulih di kampus, bade euy ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpan cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri Ana terlentang, itu artinya Ana kagak mancing. Saatnya Canggih Guide. Anak Semar nur cikal saha? Cepot. Parantika hampahan di rumah sakit.
pispot. Tempat pot. Eta ari udar atau lesot copot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot eta pamicenan haseup dina kendaraan. Knalpot. Ari eta anu pripot. Tong miheula anu cing udin. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah tak apa. Naon atunya teuing tak apa. Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki ge mah Aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Diulam linggih karena rompok sun. Sisinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu kabayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta banaan tuh, Kade. Antol kana naon, Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng sia ku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana penting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Cenah mah ngan hadenanya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng? Iya, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Eta mah bu guru nawe heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Iya, soalnya atuh kantun di warang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, gerah hudang geus beurang. Geus beurang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen 2 film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyieun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Haji dai ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Ketok peditna. Nah pedit kumaha? Si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah didinya munding di calanaan gitu. Atuh bete porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Geuning mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Dinnya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di modalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon eta enggak kada rieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, mani teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Munnya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Huntu Aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim munding arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa. rak ngilu nembak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Masih ke ngilu wa.
sugana jurig na geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurig awewe teh. Geunyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ke mana gitu setorana meni diudak-udak? Didinya mah ngabodor teh terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya dindingan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru gitu Din? Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh. Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teh nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokokna nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari ihlas atuh dipentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah temati kumaha atuh Din? Ya buktina nggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong nanen kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan? Jadi matak panas tiris deuleu. Dari Telkomsel. Punten juragan, bade nambut paneker kulan. Teu boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Etana teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Ici gade gara Ici. Naon Din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tang tuh aya papasanganna nya. Siga beurang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana ini? Kemajuan Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tetangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodog teh. Kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta. Jakarta, Pak. Pali dia, Pak. Ya kelarasan aya keneh jadi. Nah, tadi dia calik napanya? Mohon. Sabios dus nama di payun, Pak. Oh, mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cek aing oge. Tong diteuneun di hareup, jadi rambutan keur ngirip inju teh behak. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusia? Paung, orai. Ya, eta. Bener, cik sato naon deui lianti eta. Jawab kumaha Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak, naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pi bahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi, Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harnaha buat banteng? Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geningnya nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel.
Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Ya, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo, di ditu mah 5.000, di dia 4.000, mangga Bu. Mangga ibu-ibu si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo, tabu, tah mangga baragus keneh Bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana Bu, mangga canak sarang tanggungan anak. Si mana lagi saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya Bu nu kabereyan ku tulang munding Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu euy? Iya teh geus saminggu Udin teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehkan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin Wayang Golek Dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa Wayang Golek Dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumaat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu Wayang Golek Dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaset atur nuhun 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaset. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas gugah teh ranjang teh kekuat ririugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tah mau tah teuing. Dari Telkomsel. Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di robah-robah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Ah naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensin mah ge irit. Kungsi ka mana wae eta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun? Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya. Beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama nganukur nepi ka Sumedang. Sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, aya ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang ang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapakna dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok nanya. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna.
Nya, ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang lah. Murah ngan 200.000. Gening meunih murah, HP urutnya. His, lain lalawora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum? 5 tahun. Pedah naon dihukum? Ah biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah meupeskeun kaca. Ngobanya mepuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah meupeskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meni bager ka Aki teh. Pas Aki dahar, nungguan we Aki dahar teh. Meni teu aya kakirangan anak Nini teh satia ka Aki. His, lain gitu Aki. Nini nungkulan Aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah Aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae Aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan Aki beres daharna. Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu teu bisa sarete apa? Leres dok, tos 2 saksi abdi teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we pak kanggo nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros? Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan. Teh ayeuna teteh lurus ya. Mun? Tadi lurus itu teh belok kanan sekedik. Dia belok kanan tak eta terus jalan di Ponegoro ibu. Oh, saya atuh ari kitu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa tuh Tongboro jalan Pramuka? Tepuk Pramuka nage apa? Tah, dangukeun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh bisa teas. Atuh endogna make endog naon? Ku endog merikung sih, ku endog hayam pernah. Ngan hasil mah teh kuehna biye teu teas-teas. Ada didinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa? Resep nyieun kue supaya teas. Heeh ya hayang nyieun kue keur mertua. Coba kena kieu nya tak enak adonan jeung endog kabeh dikocok nya. Nah, geus dikocok kitu purulukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeunnya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin? Mios, Bu. Laras, pintar gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin? Tingalikeun, Bu. Udin! Karep mana? Dari Telkomsel. Udin? Naon Iji? Nah mana teh nyisiranya raka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Lain nginjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya bunya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah ketinggal nama moal tiasa dok. Nah, abdi mah sendokna mung gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak,
Punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. Aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tamu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Muhun mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa orai. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh Kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureuhnakeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih alus wanteran, emang naroskeun naon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon. Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah, leupeut papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Nyala. Kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin, cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon tah Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal leuh. Papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah, gigireunna teh aya hansip anu nangtung. Dinya mah teu rame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh Kasep? Eta tah di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana ter ngabodol, teu bosen di setrapu ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna? Bana maghrib sata acan isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami jeung bada maghrib saat acan isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehkan. Udin, naon Ici? Mana apal teh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko 6, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa dut. Jalma anu tagiwur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunnan hitutna dina kayaan datitut hitut. Jalma anu berehan lamun hitut nasok dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga ka era lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut nasok dietik-etik nepikeun ka
Telkomsel. Puisi Hitut bagian kelima. Jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jelma anu sial ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik lamun hitutna boga nada dut tut tut tut. Lamun jalma nu praktis lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jalma nu panyakitan palebah hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea lamun hitut kaluar emas. Dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang. Ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Pade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Hanya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu bekah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagareuh heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Pak, iji tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumna meni loba kieu. Gawe naon wae atuh maneh teh Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening, ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak bangsa sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pah. si Lingling aya, Aya, Pah. si Sim-sim aya. Aya, Pah. Jadi sararea ayanya. Aya, Pah, sadayana ge aya. Papa masing reug-reug wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa teu reug-reug nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Ayaku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya. Apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Ah, Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, ari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok, Pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya ora Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante. Aya naon Udin? Ih, tante meni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepe setu. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran. Sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya, Aki mah aya kapanasaran kan hiji.
hayang ngasaan ti kotok garing jang. Aki masak aya-aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasongkeun ka aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nya disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Ngeunah henteu? Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Biceun geuleuh aing nya. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang ayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sapean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh, da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Saatnya Canggih God. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV-TV acan Komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di imah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Basa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh panan manehna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana kitu? Neng Dea. Ya Pak. Wilujeng ulang tahun ya Neng. Nuhun Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 13 tahun Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi 6 tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun Pak. Kumaha reaksi bapak upami putra bapak nuju bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat bapak. Saya mah bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae mama dah. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh mama di jero sumur. Mana euy? Goyak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet? Kuring mah bareng jeung anak emme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak emme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek?
Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor? Emang kenapa tuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nggak nyeri hate we ataku penumpang nu diharap. Cenah budak ibu teh meni urang ngih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hidung kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunjung ada gitu mah, lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we, carekan tak jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi orang jagi di dia. Daniel, naon atuh Jack? tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Adieu dah reweskeun saeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Sora mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami, Pak. Abi oge besuk kamari. Besuk saha deh? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris na kekeset naon Din? Welcome, Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apaan dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris na teh no smokingnya. Laras, Bu. Kaharep maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Nya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidan naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasana ari bahasa Indonesia na gorengan? Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Naon jang? Ya, Udin maca. Ai BBM teh sato naon, Pak? Nah cek saha BBM sato? Lah iya buktina bisa naik, kenapa? Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun beut putus hubungan jeung kabogoh anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon beut putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon beut putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Baso tahu? Mang, sekedap, Mang. Siomay? Mang, sekedap. Macep, beda meser naon? Mang, ari ieu naon, Mang? Iya, baso. Tah, nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana, Mang? Nya ieu baso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta siomay tiasa dicolok, Mang? Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya, Mang? Iya aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana, Mang? Heuh, nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi nareuseulah ka Mang, ai tahuna meserna di mana, Mang? Di Cibuntu atawa napi tahu Sumedang, Mang?
Cibuntu, sok rek nu mana? Oh, ari somana terus lami cacan mang. Iya mah meuni kieu hidung. Gustin, wagung ieu. Nya geus aya cep kumaha? Rek meser moal sabareun. Ai baso ageng aya mang. Aya, sok berek sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya mang. Aya, sok bade sabaraheun. Da abi mah resep sambal mang. Nya antos atuh sok eta ya naon wae mang. Nya geus ieu nya, ieu baso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun. Ah henteu mang abi mah narose nun mang. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Teu diical, Bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atos lah ku ibu dipeser. Wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal keneh Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa Pak. Itu apa Pak? Ini, aduh tolongin saya Pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh, tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi kasetrum. Iya dok, da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga Jang, bade meser buah naon Jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh Mang? Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, atuh mana ari aya Man? Bener ya. Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih Mang? Ari buah si malakama teh? Ya, Jang, buah si malakama teh upami Ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ning ngantuk. Gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Ngapira aku anak saha eta teh? Apaan budak leutikna ge anak jurig. Nyi, kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula sameme diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Ah, abdi mah yakin mak, salaki abdi teh masih keneh gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogaan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Palaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep sing pageuh. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan Akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka Akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka Akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si Akang kalakah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon Akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si anu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, cikarunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higel jengkal.
cik bapak nggak bohong, cina kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon dah ngandalangna we nu molototan ka Udin. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Daniel, naon anjing? Adio anjing, sia nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari, aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha digukut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lah lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku aing anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miara kana anjing manjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus ah tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek ka mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Eueuh nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian, hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit, namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuh warna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangamung urengi, sareng rambutna galing sabelah. Manawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh euy. Bapak bade manisian sabaraha? Keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi rek naraon maneh di dieu? Abdi mah bade miredan jalmi anu ngomongkeun kuring Naon kitu? Terus amun geus apa saha jalemana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalemana? Aya 2 kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Teun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tangkalna 8. Nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang. Atuh upami kitu mah akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung hiji 1/2 jam Kang. Pangilap Kang, nyandak obor sarang sendal, 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui, nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop, teu istirahat. Dari
Telkomsel. Neng, pokoknya mah lamun Neng teu narima cinta Akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas gitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta Akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta Akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah teu langkung Akang mah maot, abi mah tiasa milaran anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama STNK-nya, surat-suratnya? Ya, ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah harus jujur, nyawa kita mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah aku naon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah aku naon gitu? Era. Aku naon? Da abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku Akang diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, hadenya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti Akang teh? Nya Kang, Neng mah pinter. Ieu acis di Akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmesteurkeun kalender? Dari Telkomsel. Kang ieu abi bade motokopi KTP nya, punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya cangehkan. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta? Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu, abi mah teu percanten. Ibu teh heureuy nya. Memang saha nu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Heuy. Lain euy pamarentah hayangan naonnya? Teuing atuh Nel. Geus puguh rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udud ge hese pisan. Mengeus tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudud mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatang mah atuh. Yeuh. Korekna atuh sekalian. Mane mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kiraha meulina hayang udud we mawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Meliwak ka era mana mah jambu monyet? Nah aku naon gitu Jagong? Eta coba si ki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun daripada maneh kuda. Nah kunaon kitu Jagong? Suku kabeh di sapatuan ari awak bulu cunan. Dari Telkomsel.
Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da kusia bajing lungcat sia. Bapak ada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak. Nah, make jeung apal, make jeung palsu sagala ieu duit. Apanan maneh teh lolong? Meletet sakedik Bapak, abdi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat segala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus daharnya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak bararesi. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak nepi ka wadah tisu acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun perabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti mau hese teuing mindahkeun ieu lemari. Cek saha si Cecep teh nulungan? Apan manehna ge keur mantuan urang? Mantuan naon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana kitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh heula teuing atuh pir. Bapak bade angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari Bapak pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring diudag bagong, geus gede. Waduh, Allah sihungna pararajang. Eta bagong udah kuring lompat lah seterkebok. Ngebretek tuh urang teh lompat. Nah terus? Nah geus rada jauh eta bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Diudag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cikih dewek. Dari Telkomsel. Terus Pak ya terus ya sekali terus Pak terus. Nah di Bapak kita mundur teh kalau melong terus. Ari markirna teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih mundur we. Dalamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guard. Mangga wae Bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh kitu mah. Ayo Jang, urang naik Jang. Tah Pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun. Kita tadi oge bade nyarios ngan sieun di dana abi teh. Bade nyarios naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak. Iya, Bu. Dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan punten 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu
anu ngarasa bodoh nangtung. Tah gitu Udin alus. Tadi ibu nitah nangtung awan nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh, Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong nugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi, Gusti. Upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di pengker mak. Kernaon? Nuju ngaduka leci. Astagfirullah. Nah bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngaduka leci. Bener-bener teu uyahan. Ngaduka lecina jeung saha gitu, Din? Sareng Aki mak tuh di pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon? Ka dieu geura Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara diudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, manya. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din ka dia Din. Naon Juhro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh bisa tuh. Nu bener. Bener? Cing sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Uyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag kieu ye. Nah, dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. Jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bet haroream? Nya hoream atuh. Pirage ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Alah, ya coba geura dina koran. Aya berita aheng Aki.
Nah aya naon atuh incu Ici? Iya Ki tingali, aya jalma rak-rak di tingkat 3 tapi salamet Ki. Bener-bener jagoan ya Ki. Ah eta mah teh sabaraha Ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah rak-rak tina tingkat 7. Wah, Aki hebat pisan. Teu naon Ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu Aki tah misalah hungkul. Terus anu lainna kumaha Ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, keheulaanan Pak. Bapak nunggu nabrak di tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah Pak. Yeuh dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah Bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya Canggih Guard. Punten Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya Pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon Pak? Oh eta mah gampil pisan atuh pasihan we aspirin dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh gitu Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali weh upami aya sapi anu lempang di jalan raya dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Maknya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon ieu aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder Can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, naon? Adieu, mana pernah ngadenge-dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaedna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Enggeus, cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaedna ti soledat, terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, hapunten pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring ngahaja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke, anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya 2 atuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2. Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup can pernah ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter.
Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 lah. Alim neng sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajian gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubor atau kuling geus. 2. Upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atau napi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi meprek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagentos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah moal huruf. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain. Sarua artis. Taluk? Can. Kalah hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab urang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana Pak? Alhamdulillah ari dikempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh panya. Muhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah, Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak. Icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guard. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Menta pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel Pak, ieu sadaya pala putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak enak wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu dianta baru jang. Bumi nu dianta baru. Ari kitu naon Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah tong diical Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur. Urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. iya kasep bagernya pang meserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Teu Bu, sumpah abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus, paling enjing Bu. Uina ka bumi nyedap sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu Sebra?
Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna paeh kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelum maneh mah. Mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebelum. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin dengan gambarna eueuhna naonan. Nah, emang kemarin nginjem si Dinaon anu judulna naon kitu, Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Kadea gara. Naon? Mana apa tuh panjangna ITB? Nyaho aturang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan Urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin? Naon mak? Kok naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sidah nu Udin anu digideg-gideg nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya Canggih Guard. Pokokna mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan isin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abdi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon gitu bapak? Masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang mah sok dijeun ulin da, diajelang-ajelengan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun beurit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana keola atuh kan mana can ngobrol jago mana teh naon. Sorry, saya marek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng. Iya pak. Kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Mun pebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak? Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus, kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeahna I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kalian cipa. Oh, hayang kelenci.
Kela tuh, cik, kurang pamelikeun ku bapak. Nu alusnya, cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Ah, nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh Jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor kesipang melikeun apanan. Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen tanah naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Nya eta Pak abi teh keur kesel diwariskan banget goreng. Watirnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok kelempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe dok. Kumaha carana nya doknya? Ah, gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulem nya. Oh, gitu dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu. Gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun Bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh, gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Sanes 3-1. Kela Kang, nah aku naon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunyanya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik bisi labuh. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Nya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji. Dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun nya. Tuh, tingali koinna bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Yat. Tuh, tingali. Wah, bener eta tangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan maneh orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Cik, gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, tingali ya. Nya, terus rek dikumaha tuh eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bodog si cepot. Tingali ya. Gening, lalurna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah.
Parisa heula atuh pakai mikroskop. Yuk. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago. Jago kumaha? Nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan kurang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, Ari soto mah teu bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mun Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu siga nu reuwas? Puguh we Pak, da abdi mah reuwas, da nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dieu emen. Aya naon atuh maneh teh? Dieu geura Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru. Emping naonnya euy? Taluk. Lieur ah. Taluk? Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Sok eneh di deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV? Daun Nata Negara. Alah, terame ah. Dauno Kasino Indro. Belegu kan. Dari Telkomsel. Udin. Naon emen? Cik, orang rek nanya satu naon anu pang sehat-sehatna. Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh iya tuh. Satu. Aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh, sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat aya nu teu orat, sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh, sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Taluk? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Oper ka dia oper. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Sae teh. Tong main bola di jero kapal atuh ribut ieu teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kalaluar, Pak. Nah, kunaon? Pansur bapak teh kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah, maneh teh minu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah, gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun gamnya. Ayeuna rib, balikeun bir. Jadi gambir. Heeh nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan?
Di Bandung. Sahawai pesertana anu hadir. Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, gitu mah kajeng kunaon gitu. ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Menges kaneng terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon aya naon ieu teh? Aya naon? Oh, lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokot nanya, Pak. Aduh. Nah karohan teuing atuh meuni lebar kana duit 100 perak. Ye ku aing gantian 10.000. Dari Telkomsel. Elah, aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah mundingna gitu Pak anu ngalahangan dina rel. Ah henteu, kereta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore Jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10:10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meureun. Henteu Din, bibi ge teu hitut. Daudin oge teu hitut. Jurig meureun nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Muhonya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucu ngiksi ya. Oh, eta tuh Mang, dina cucung ngiksi aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan, Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, badai ngangge becana, kan? What? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister, abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, naon euy? Maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong daek kumaha? Pokona mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel.